barudak dia mangga kala lebet. Merasa bapak. Ulujeng enjing barudak. Anjing bapak. Jadi ayeuna Bapak bade ngabeorakeun yen sakola urang teh bade ngalaksanakeun pasanggiri olahraga anu dilaksanakeun 2 minggu deui. Anu bade dilombakeun teh aya bulu tangkis sareng atletik. Asik ya, sekarang orang melon lomba bulu tangkis. Ayo bisa sabar ya. Wah, karena abi mah lagi lomba atletik. Wah, heeh. Atos tekan ributnya barudak. Engke formulirna bade dibagikeun ku Bu Ratih aya nu bade ditaroskeun. Moal berita anu ditaroskeun mah sakit wae nu bisa ku Bapak sampaikeun hatur nuhun sateuacanna. Assalamualaikum. Anta, kenal nggak ulang wae? Kieu narada, kuat teh ngerasa sedih lantaran kuat teh bisa ngiluan lomba eta. Lantaran kieu we pakai ku lagi. Wes ulah sedih. Anta aya urang panggilan we batara guru. Kenaon? Urang ngajelaskeun batara Anta teu bisa ngiringan lomba pasang diri nu diakeun di sakola. Mari kitu mah yeuh teh cobaan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sok mangga cerita. Sok kenal. Dasar kieu Pak, sateracana. Batara Anta teh sedih Pak lantaran teu tiasa ngiringan lomba pasang diri nu diayakeun di itu sakola. Antanya tidak sedih, nggak salah resna, ada lagi bukan ada sermat, tapi emang pasti diumumkan, dah, ada dilaksanakan nanti umumkan dari. Asli teh Pak. Mumpun atau terus entah. Alhamdulillah tuh. Abi pada doaan ngadaptakeun cerdas cermat eta. Mumpun atau keadaan, sama pintar, kan kayak formulirnya tadi dibagikan oleh Ibu Ratihnya, anta yang dibuka, nggak ada. Ai kitu mah nuhun atuh Pak. Abdi bade ka kelas deui sareng narada. Mumpun sami-sami sok atuh Dua narada. diajar sing pinternya. Nah, nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta di mana wae? Ayo Anta, ditanya teh dijawab. Anta. Kunaon ai Garuda? Geus udah ditanya teh ngajawab wae. Teu kudu kitu oge atuh kan? Geus atuh, Garuda antepkeun we. Kieu mau ditanya teh Iya. dijawab atau Anta? Sabar nya Anta sabar. Nya teu nanaon da bikin salah narada. Nya anta itu kebun ieu urang teh nya. Yuk. Langsung. Punten. Teh. Ai teteh kunaon? Nabi teteh saha? Aya naon nami abi teh Dewi Sri. Abi teh nembe diusir ku mama sareng bapak abdi. Allah. Kenapa nami abdi Batara Anta? Tapi cerita teteh bener. Mohon leres, teu ngabohong dah abdi mah. Ai kitu mah tuh. Ai nama ngiring we ka bumi abdi. Ame tenang heula Dewi Srina. Leres, teu ngarepotkeun kitu. Kan arurang teh nembe pendak ayeuna. Teu cenah naon. Yuk bisa kabur beuting. Iya Dewi. Sri, jadi iya kamasir ditempatkan ayeuna. Ai sekolah Sri kumaha? Ayeuna mah sekolah abdi teh diteraskeun kulantaran teu aya di nu biayaan Kumaha mun Sri sekolah di sekolah abdi? Leres, teu ngarepotkeun kitu. Sawios Sri, sekolah abdi teh sekolah rancangan Bapak Abdi Sri.
Terus, ai kitu mah hatur nuhun pisan, ah. Nya sok ayeuna mah Sri istirahat heula tenangkeun diri Sri ayeuna mah sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta salah saya. Salam rencangan abdi Bapak. Salah Tepangkeun Pak, nami abdi teh Dewi Sri, biasana di saluran Sri. Istri, mohon Bapak terus terang di Bapak Anta yang stres pada sekolah dia. Oke, kakak kelasnya bisa dibantu Bu Buranti. Kita teh Buranti, wali kelas Sri sareng Anta. Wah, eta teh saha, Bu? Mangkana saur ibu ge teu kenging ribut. Mangkana tepangkeun deui heula. Tepangkeun nami abdi teh Dewi Sri, biasana di saluran Sri. Abdi murid baru di dia. Aduh, Dewi Sri teh mani gelisnya. Gelis di mana? Tinggal gaya lagi di kampungan gitu. Makanya di kampungan gitu, itu salevel lah dengan orang mah. Nih hoream ninggalin lagi. Di Sri. Nah, ibu pada ngebagikan formulir kanggo pasang giring kayaknya. Dilanjut ulangan harian ya. Siap. Mangga baru dah atas kumpulkan di payung. Nih Bu. Baru dah, ya hasil ulangan tos di pariosnya ku Ibu. Ya, Bu. Di panggilan hiji-hijinya. Ya, Bu. Sekar. Cempaka. Kan ada kurangnya seberapa? Kemuni. Bantaran Narada. Garuda. Boboes sih. Anta. Kembali, Bu. Nu terakhir ini Dewi Sri. Jadi baru dah ulangan kalian nu panggedena Dewi Sri ber kepala. Tapi ujungnya pas padahal ibu tak acan masihan materi kan Sri, tapi Sri lebih pinter dan gelis deh. Atau nuhun ya Bu.
Assalamualaikum. Sebenarnya Selamat ya, Sri. Bisa nanti. Ini biasa sama nih. nah maksud mana? Capan pisan kamu nanti. Jawabannya apa gede nada abi mah tanya maksudnya nada. Nilai abi mah murni menang diajarkan ku anta. Gandeng. Orangnya mana orang nelpon nyari ujian mana nih lo hanya dibacakan mana pak guru mana ante cicing kamu duluan Nah kan batara guru. Abi mah udah nyontek. Ayo orang ke Batara Guru langsung ya. Bejakan. Anta kumaha tuh? Abi mah sieun dilaporkan ke batara guru. Maranena sieun nyarios nonton teh. Sri, anta ge bingung Sri. Geus aya nama urang ngadoa kanu di luhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Batara guru. Barusan emang ini mirang kieu. Pak sana bisa rencana pada ngelaporkan ke kamu dari Sri. Mohon pak jadi kieu si Sri teh nya nilai nambah dokter lain hasil murni eta teh abi ningali sorangan nyontek si Sri teh. Mohon leres Pak, si Dewi Sri teh nyontek kanu buku janten nilainya ageng. Jeung Dewi Sri teh henteu sabager eta. Maknya Dewi Sri teh gitu saha bapak mah jeung laporan di guru Dewi Sri teh udah benar pinter. Bapak kudu ngecek langsung kebenaran ieu. Mohon Pak leres eta teh arurang sadaya mah saep kasabaran ka Dewi Sri teh padahal karep ge sabaraha we anu kenal Dewi Sri. Mohon Pak, abi sareng rerencangan sanksina. Mungkin atau hari itu mah ke bapak jeung guru-guru bade obrolkeun deui ngeunaan masalah ieu jeung ke ku bapak bade ngecek langsung kebenaranna ayeuna mah tos arwih tos sorenya sok mangga arwih. Waalaikumsalam. Kela itu tuh si Sri. Wah benar-benar sabarkan yuk yuk. Dewi Sri, mana langsung pangaingna di kelas teh, mana ngan budak anyar di sekolah teh, tinggal lingkenya Sri. Aya naon deui ieu teh Cempaka? Geus tong mewek ya mana teh. Ayo urang ka kelas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri, mangga malah. Sri, mangga calin yang pada bapak omongkeun ngeunaan masalah. Janten kieu kemari Cempaka Kemuning Sekar datang ke bapak melaporkan yang si Sri teh nyontek bahasa ulangan eta teh leres. Henteu Pak, terus abdi mah ngerjakeun nyalira Pak. Gitunya. Mun atuh kitu mah jangan buktikan Sri atau Cempaka nu salah oke Sri ku bapak dites di ruangan 2 Sri siap. Mohon Pak siap. Mulai itu mah siang di atas bapak di ruang 2-nya. Sok Sri, kalebet. Sri siap mau ulanganna? Soalnya sok ujian sebentar. Cempaka balik ke mana? Iya pada ulangan kan Bapak. Pantes nyetak buku. Itu si Sri kunaon ulangan deui Pak. Wah Sri, kan jangan buktikan saya kan nyontek atau Coba cek Pak handap kolong mejana bisi aja tironan Pak. benar oke nya atunya ku bapak dicek.
Guna tuh Pak, kita mau balik ke kelasnya. Mohon mangga. Sing lancarnya ulangan. Jadi, Sri, hari ini naon? Sanes nu abi Pak, eta mah tadi ge Abi mah kerjaan hari ya. Tapi entos emang Sri keluar. Bapak kalau mau ke GS guru mulai Sri terus kata bahasa bapak mah enggak Sri keluar. Mangga keluar. Yang betul si Sri teh karek dicarikan bebekan ke bantaran. Ini si Abi mah Ya, karena saya tanya teh teh ya. Oh, jika bisa kerja bisa kan Iya, gedena eta bisa. Anta, naon anu dicarioskeun ku Sekar mah teu leres da. Sri mah teu kitu. Mun Sri, anta mah percanten ka Sri teh ngelakukan eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Sri kali kantor. Pak, tadi teh Andi di saur Buranti dipirareun ku Bapak leres. Laras mangga cari. Jadi kieu Sri, gumasar ka masalah kana pameri nimpa Sri, Bapak sareng guru sanes entos rapat ngeunaan masalah ieu jeung arulang tos ngagaduhan kaputusan yen Sri teh teu tiasa deui sakola di dieu sabab kejadian ieu teh entos langkung bisa kali malah mah bawa ge nyaksana langsung Sri teh nyontek. Tapi Pak, Abi teu ngalakukan hal eta da. Abi ge gaduh buktos teu ngalakukan hal eta. Da Abi mah can pernah ngalakukan hal kotor juga eta, Pak. Tapi Sri, Bapak tos nyaksenan eta sorangan bukan Bapak sorangan malah mah bukti nagi tos seueur. Ayeuna mah mangga Sri pamit ka rerencangan Sri kitu wae ti Bapak. Sri teu tiasa deui sakola di dieu mulai ti dinten enjing. Nuhun Pak, ari kitu mah hapunten pisan abdi teu tiasa ngajagi kapercatanan Bapak. Hatur nuhun Pak nu saageng-agengna. Mohon mah Bapak ge ngatur ka nuhun ka Sri ada mangga Sri pamit ka rerencangan Sri nya Bapak ge ngatur Sri. Sing dihat sing bangga Sri nya. Nuhun Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta, hapunten pisan Sri teu tiasa sakola deui di dieu. Gitu Sri, abi mah percanten. Sri teh ngelakukan eta, Sri mah budak bager, pinter. Jeung abi percanten Sri teh bakal jadi jelema sukses di kalangan nu jalmi-jalmi nu pindah Sri. Hatur nuhun pisan ya Anta, tos ngabantosan abdi ti awal pendam sampai ka abdi tiasa sakola di dieu. Sami-sami Sri. Sri, sing sabar ya Sri. Nuhun hatur nuhun ya Lawan drama Korea pakai acara cari segala. Baik heueuh mata gandeng ini tuh ikin tuh. Mata bola sok daek berurusan yang cepat. Atau satu atos. Sri, teka dari kupingkeun baru eta mah sing kuatnya Sri. Rerencangan sadaya hatur nuhun. Sri bade pamit ayeuna. Sing sabar ya Sri, panggil operasi aja. Jangan tendang masuk. Hatur nuhun pisan ya Buranti.
Ngajak siang, Bu. Cempaka panan? Mana deui? Karena dia diem make di bangku manajer segala yang namanya memang jaga panti asuhan. Mohon cempaka abdi teh janten 2 tahun kapungkur di piwarang janten manajer di hotel ieu. Hah? Lain namanya kamari keur ngaberesan berkas. Lain namanya mah kan kerja di panti. Mana gelo atau kumaha? Mohon janten panti asuhan eta ge ku abdi dibangun. Abdi teh ngabangun panti asuhan eta kulantaran kangge barudak anu baheula jiga abdi. Oh, asli eta teh bener.